Aing mah gawe tiruan aing men pang capek ka. Pusing gontak babalatak. Eta barudak tara we eta. Gawe aya pan mau anyar kan? Banyak. Ah. Gawe nu mana eta? Di pipir dah. Pipir. Hah? Eta bejakan ulah Ah. ka ditu belah di heula we. Oh siap ya kita foto yang bejakan lah tuh nya. Ari sia lah tangga gawean di dieu. Gawean di pipir cek bos. Mana pan ieu can beres. Ngebari tuh ayo gawean badi cenah. Mana? Kan ieu cek bos bersihan heula ieu ya. Pelakan deui we nya. Lakan deui. Ah iya cek bos, bersihan kabeh, cina lening pokokna mah. Bukan itu ge can beres mana? Gampang gitu mah cek bos, kumaha cek bos, soalna bos mah otakna beda deui. Ieu heula we gawean geus nu aya lah. Dewe. Moal gawean wae mah. Aing mah gawe teh punah kita melakukan ieu bersihan sampah. Aing mah Dilaporkeun ku aing yeuh ka bos. Gawe na adat-adatan wae. Nah, ieu cun beres di. Kumaha ini gawe teh yeuh. Assalamualaikum. Salam. Sia datang beurang nih ngana. Oh, ampura bos, dia aya ieu keperluan saeutik. Tenang naon. Lain itu tukang budak anyar kunaon ada datang gawe teh. Ah, Teu nyaho itu. coba panggil ka dieu. Panggil ka dieu. siap, siap. Mangga Blay. Naon? Cek bos ka tukang heula cenah itu. Aya perlu. aing gawe teh aing deui pusing Naon bos? Tadi siap gawe di tukang meniku kulutus aya naon geura? oh atuh dah bos urang gawe itu gawe ieu pang capekna ari gaji sarua eueuh leuwihan Itu salah. Gawe na geura make ieu make teknik. Teknikna di bejaan ieu nya. Poe gawe na bari kudu jeung sampingan. sampingan Aduh heueuh. kayak leuwihan Aya leuwihna gede malahan mah leuwihna lain ku kulutus. Itu jadi ka di dina ge jadi tegenah kitu teh. gawe sampingan berarti aing gawe kudu make samping leuwihan oh lah bos siap Oh, pengen mah gawe lanjutkan dewe. Siap. Ulah ku kulutus. dewek dia ngasih turutkan ya kak yang bos ya gawe di sampingan dewek ya dan we aya leuwih aya gitu turutkan mah gawe lobakan ayo orang Iya itu gawe teh make samping jadi mikir keadaan kitu di bejaan teh. Dibejakeun ieu mah ka bos ya. Lain bos. Itu anak buah kunaon atuh mikir edan kitu. Naon sih teh? Itu edan kitu anak buah kira teh ngali ka ditu. Ah, iya mah. Kunaon tah? Ayo tanya ayo. Tanya bos tuh. Mana sih teh? Tuh. Aduh, aing mah. Iya, ari sia kunaon? Naon deui bos? Pinah deui gawe. Iya atuh make ngerti atuh. Pake samping kieu aing mah tadi lain titah make samping. Tadi titah bos. Beda tadi mah. Pak. Apaan? Ari mana yang menipu genah? Woi, gawe teh. Kumaha sih? Ari mana gawe teh katanya nyawa HP? Naon teh bos? Eta tadi bos nelpon. Mau datang cenah. Nah, make mau datang. Tuh, tersibuk pun kumaha lah teu nyaho. Si Goblay mana? Aya di handap kan? Kenal si Goblay ge? Apa tah cenah Ieu mah gawe lo bakene ih. Kumaha tuh ieu? Kalau tadi can disapukeun ieu lo ieu. Wah, mana yang genah-genah cicing didinya. Bukan bos bari nanya ngontrol. Nah, udah kan si Goblay kan. Buat yang banyak. Gimana sih itu teh? Anjing!
Ari sia. Kalau kikituan ular koler bos teh gawe teh. Kan keur istirahat meureun mah. Tanya jam sabaraha eta geus lewat. Among tadi cicing lor aing. Gawean lagi teh. Kudu deui aing. Gawean lagu teh. Awan mah deui. Tadi eta beres santai terapikeun atuh pagawean teh. Bos eueuh moal ka ieu. Di eueuh bos gawean teh ngalalilir gitu. Mana nu gawean teh? Eta lah gawean rapikeun deui teh bener eta. Teh para laki tuh ningan katanya teh geueun datang ngomong teh omongan adi. Oh, pan arek ngariet deui. Paneuring teh marap malah atuh. Eta heula we bersihan teh bos. Megane aing deui. Gawe sok pulutus wae kitu bejakeun budak dirayu. Kumaha sih ya teh gawe teh ya. Mana di? Naon mang? Itu gawean itu, encan beres itu. Ya kembali di dieu. Gawean itu lah urang. Oh, gawean itu, Bro. Itulah Ah, gawean iya, nya. kumaha cenah wah bos kakak gara rendah ieu teh gawe teh. Aing we aing. Ngariet Pas gaji buta ieu mah ya. Wasi aing mah. Aing deui. Engke murid ngariet aing teh geura ye ditaritah yo. Ieu arek bos teh. Celah. Aing laporkeun ke aing celah. Ulun teh boga. Nah, bos mah aing menang udut ya. Blay. Blay. Aman. Bantuan aja kadang Blay. Astagfirullah. Hei bantuan aja kadang. Aing mah ari itu can Oke, beres. kau mah gampang ya lah bantuan aja kadang. Aing we. Mana? Tadi kita pindahkan lagi ya. Kemanakeun? Kembali tukar. Panggil itu anu butuh atuh. Kembali tukar dulu. Sakit goblok. Angkat aja kita bebelan. Cara rapi gawe teh. Udah komo aing. Aing teh malam buat laporkeun tah budak dua eta lah. Pecat sia lah. Engke aing geura burit ye. Mae beber elean mah ka aing keneh bisa. Aing. Oh, nomor bos aya lah si aku aing telepon pokona mah. Pulsana eueuh deh. Aing teh. Telepon sahanya kayak. Wah, si bos Cili bom emangnya. Halo? Halo, Bos? Hah? Oh, makan dia. Nah, gitu. Oh, arek aya bos ka dieu engke, bos besar. Oke, siap. Budak garawe kan heuh barawe. Aya. Tenang dipantau wardakna. Oh, doma can dipangaritkeun. Oke, siap. Heeh. Dibejakeun ke. Oke, siap. Yuk. Waalaikumsalam. Kayak bos besar ya, wardak belum dicek heula ieu garawe teh itu. Man.
Karman. Karman. Man. Wayahna gawe simbalna ayeuna. Naon gitu? Aya bos besar ka dieu. Ka dia. Heeh. Oh, siapa kitu mah tuh? Yang rapikeun tukang berenang. Aya si goblay mana? Aing udah hareup tadi mah. Dari itu? Hah? Udah ngalah si goblay ka dieu. Siap, 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 Bos. Sing bener eta gawena. Oke, oke, Bos. Wah, lumayan sama kia. Tempat apa ini? Mendaftar. Bukan oi. Aing menang yo. Wah, aing cara euy. Astagfirullah eta gawe, woi. Woi. Woi, goblay. Naon, Mang? Hari mana eta gawe kakang gituanan? Manuk nogan, Mang, geus makan. Turun ka dieu. Turun sia buru. Gawe teh kumaha? Cenah itu buru turun ka. Mana meureun sih, Mang? Mang, kala Mang. Ari mana ya gawe teh bro? Hei, naon kali ngomong manuk eta? Taruhnya ieu ya. Heuh, kembali eta mah gawe heula buru. Adi gawe. Astagfirullah, ari mana? Ari di tengah kok aing gitu. Ini masalah itu bos, tadi pegawai baru geus beres. Langit geus can. Hah? Dari mana buru ayeuna? Wis aing we ngariet bener. Udah Buru sih buru. Dewe kieu. Manuk geus megar euy. Karunya ieu lamun di ieu. Udah apa ya? Aing ari heula nya, tungguan yeuh. Heula. Goblay. Babi, aing we ngerti. Ya, kemarin kijeng perumahan dah. Ya, ya. Kudu di ya, gamelan ku. Oh ya, tapi kudu nama ya itu di babadan deui kok ya teh dikit teh. Anu Garu. gara orang itu Pak. Kayak menang di luar. Orang kontrol lah enak yuk lah. Yuk, naik di. Pak. Oh, jangan di dua parkirna. Kemana gitu galarung kieu. Baru tadi gawean mah nya. Duh, ini kebon teh. Euy. Di perumahan. Coba tuh kararieu ieu karari nunglina. Iya cai teh ka manakeun beh? Oh, simpan ka dia. Didekeun we. Di dia we simpan heula. Duh, ieu negara wena kamana atuh beh deh ka duh. Cek atuh pojang cek. Dicek we. Oh, cek atuh, cek. Urang kontrolnya beh ya. Duh, bagong teh itu besak orang nu gawe itu. Tadi si Babe ngomong ka dewe teh tiluan nu gawe. Kamana dua deui itu negara we teh. Duh, bagong teh ieu. Negara we teh. Kamana deui ka? Di dua deui. Dikunci deh. Bawa diparak ngejar Arab lah ya mah. Barangnya kan. Padahal teh ngarieu. Tadi manteng. Mawar ya datang dia. Rumah sakit. Aku aing katungan ya budak bangor itu. Matek kantor ya. Aing mun beunang menang bonus ya budak. Kapan-kapan euy. Hello, motherfucker. Menang aing dah. Karman. Budak pamor benang ku aing. Gotong.
Bang. Bener basah dulu. Mana bangsat mana? Ini budak. Naon eta naon? Iya, biasa yuk gimana yuk budak. Buka. Garang belum siap. Astagfirullah, keren. Anak bos ya mah. Anak bos. Yuk anak bos yuk. Astagfirullah bos besar. Dewek pertarungan, Jakeun siap ku dewek ke babeh dewek. Aduh, aing boleh. Emang eta anak bos geura? Anak bos eta atuh di karungan kumaha? Aing nya panjana budak bangor teh. Leutik nya beja tuh ke bos. Jore gitu nih budak teh. Jore. Hei, Bagong teh dewek di kararungan. Kusaha ya teh kusaha. Eta ku anak buah babe meureun taro garawe teh kalakah di karungan dewek baju kalotor tuh. Sepatu anyar di dewek tuh. Deka. Mana barudak mana? Tuh dari itu dewek di karungan itu pokoknya mereka tah hayang nyaho. Koin carekan. Parsatan dewek tah hayang nyaho. Maafkan teh nyaho mah urang tuh mana lain bebeja heula. Banyak budak bangor nu kamari. Wah, ieu mah lain sen kacolongan. Hei, kadar yuk, barudak kita bejaan. Ayo buru. Sorangan atulah. Itu mah yuk. Ieu mah. Ya, Pak. Aduh, Barudak mana barudak? barudak itu aduh hampura ieu mapanya euy. Pokona ajakan ka dieu kabeh. Salah paham ieu mah duh. Ajakan. Barudak kadia buru kadia. Buru kadia. Karungna bawa ton. Bawa. Kadia buru bawa. Tah hayang nyaho DKB kudu dipecatan tah. Aduh atuh dewek parahan. Itu jang, ih hampura jang, ih salah paham eta si Baju goblok. anyar BDK ieu teh menang mulai lagi barahan 20 juta itu baju sepatu 50 juta deh. Oh, sing sabar ya. Tah dengekeun barudaknya. Nya. Tah ieu teh putra bapak ieu teh Kiki oge. Nya. Dengekeun. Hampura Pak, hampura. Pokok namanya kudu minta hampura ka putra bapak ieu. Ari sia goblok. Dengekeun malah sok ngaledek gitu. Minta hampura, minta hampura, sok. Ningali coba. Ning Jorepa budakna. Bisa deh. Hirup Kiki deh. putra bapak. Apa hampura. Deka teh yang nyaho eta nu gararawe deka kudu dipararecat deka pusing naon dewek di karungan Jang ayeuna mah kumaha sia we? Ayeuna mah babe arek masrahkeun ka sia. Soalna kan babe oge loba kene proyek di ditu gaweaneun. tuh siap ari kitu mah ku dewek kayak dipararecat we lah ayeuna mah gararan teh nu gararawena dewek kajen teuing ayeuna mah karolot we nu garawena nu balalagur alakur. Atuh arek kitu mah babe arek balik teh heula. Eta mah kumaha maneh we? Siap lah ku dewek dipararecat we lah. Jadi masalah gara-gara di karungan budak kalian ya moal aku doi Mana Mang Goblay? Apa itu? Mang Goblay. Mang Goblay dia. Bro. Naon Mang? Ya dia ngomong gitu. Duduk. Berhubung tadi dewek geus di kararungan, teraria pokoknya mah isukan nu penggarawe di ka dieu. Nah, Itu pararecat waing. Soalnya babe dewek geus masrahkeun. Pokoknya mah eno baralik sia jing. Kitu. Gara-gara ulang itu teh. Oh, sistem. Pokoknya mah dek geus nyeri hate ku sararia dek ka hayang nyaho. Masalah gaji engke kudu ditransfer. cewek naon asa ulah jelema di karungan deuleu heula tanya naon jelema heula teh Mana aing teh nyaho meureunnan panjana aing gunakan bangor kamari datang deui. lu kan efek mah kieu ning darereunkeun gawe kabehanana nganggur cewek kudunan Oh, tidak kumaha atuh. Oh, hampura pan urang tadi teh nyaho panjana urang budak bangor kamari mah. Teh tanya heula ari kitu teh ulah main karungan lain sih mah aing tadi nama aing arek menang bonus, menang bangsa. Bapak iya bonus ya bonus lainnya dipecat kabeh. Jadi ngaku deui mah. Hah? Subhanallah menang deui. Geus lah aing balik heula nya. mah udah tinggal dah
aing mah dah. Jadi aing nu beunang. Masih benang kabeh heuh gara-gara aing pikir-pikir mah. Pusing. Gara-gara budak kancil eta teh. Goreng budak nama eta. Kayak budak bos gitu.